Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda di kelas 8. Dina danget ayeuna, ngalangkungan ieu video, Ibu bade medar perkawis. Naon anu dimaksud biantara? Babagian biantara sareng metode biantara. Wilujeng nyakseni. Anu kahiji, naon anu dimaksud biantara? Biantara mangrupa salah sahiji kaparigelan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasualan ka jalma rea. Sangkan eusi biantara urang nepi ka anu dituju atawa anu dimaksud, tangtu bae urang mika butuh cara-cara atawa teknik nyarita anu teu sagawayah. Lantaran biantara mah mangrupa komunikasi langsung antara anu nyarita jeung jalma rea. Anu kadua, babagian biantara. Dina biantara tangtu aya babagianana dikawit salam bubuka, pangbagea, bubuka biantara, pangbagea randegan, eusi biantara, panutup biantara, sareng salam panutup. Salam bubuka nyaeta ucapan anu dikedalkeun di awal biantara, saperti Assalamualaikum, Sampurasun, sareng sanes kantena. Anapun pangbagea atanapi dina basa Indonesia mah disebatna kata sapaan nyaeta ngabageakeun sing saha bae jalma anu hadir dina eta acara. Contona, Bapak Kepala Sakola anu kusim kuring dipihormat. Bapak kalih Ibu guru anu kusim kuring dipihormat. Hadirin tamu uleman anu kusim kuring dipihormat. Oge teu hilap rerencangan sadaya kelas 8 sareng adik-adik kelas 7 kelas 8 anu kusim kuring dipikareueus. Muji syukur ka Allah, salawat ka Nabi, eta biasana disebat bubuka biantara. Lajeng aya pangbagea randegan, eta mangrupa jambatan tina bubuka biantara kana eusi biantara. Tujuanana sangkan anu ngabandungan sargep atawa fokus ngabandungan anu keur biantara. Anapun eusi biantara eta mangrupa pedaran naon anu rek ditepikeun kunu biantara. Lajeng aya panutup biantara, eta biasana eusina mangrupa sanduk-sanduk menta hampura ti anu biantara. Anu pamungkas aya salam panutup, eta mangrupa ucapan salam anu aya di akhir biantara. Anu katilu, metode biantara. Aya 4 metode biantara anu salila ieu remen dipake. Di antarana metode impromptu, metode ngapalkeun, metode naskah, jeung metode ekstemporan. Metode impromptu disebutna ngadadak lantaran dina cara midangkeunana tara make tatahar heula. Boro-boro make naskah da kaperluanana ngan saharitaeun. Metode ngapalkeun cara midangkeunana nu ieu mah sabalikna tina impromptu. Jadi, anu biantara biasana sok nuliskeun heula naon anu rek diomongkeun, tuluy diapalkeun kecap demi kecap, nepi ka teu aya nu kaliwat. Metode naskah nyaeta biantara anu bari maca naskah. Tah, biasana ieu metode mah kurang pikaresepeun
Lantaran anu biantara sok tungkul teuing kana naskah. Jarang paadu teuteup jeung anu ngabandungan. Anu pamungkas aya metode ekstemporan. Dina prak-prakanana tara make naskah. Tapi naon anu rek diomongkeun dirarancang heula kalawan taliti. Biasana dijieun catetan-catetan gurat badag atawa rangkai omongan anu rek ditepikeun tea. Mung sakitu materi anu tiasa didugikeun, tepang deui sareng Ibu dina video salajengna. Hatur nuhun.